maksana Allah ngahirupkeun jeung ngamaotkeun jelema dipaksa la yastakhiruna wa la yastaqdimun, teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimungkung. Datang maot wafat. Teu kolot teu ora ari korban maot ulah sok ngareret ka numpang kolotna. Nah, ning maot teh ngareret kapan kolotna. Dina pawayangan musidorna kelakuanna teh kitu. Lamun ieu nagara hayang aman kudu ditumalna ku otak jelema pangkolotna. Kitu dina pawayangan. Mimitina S tungtungan R. Jedorna D tungtungna A lain. Beta ngareret teh kana pangkolotna. Padahal supaya membuktikan urusan maut mah di alam mulki nyata di alam dunia. Bapakna iluna aya keneh kakara umur 4 tahun ku Allah terus dicamat tuh di lumur si kuring